bener si agama Islam bener sing lamun bener agama Islam teguh ya ilmu numpang luhurna tauhid naon bus jurusan Cirebon Jakarta kayak gitu sok teguh sok jalanna jalan Pantura muatan pinuh solarna pinuh konektor aya mobil wete supir gagah ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang full AC full musik jeung full-pullan nya terus nu ditanyakeunana naon cing lamun bener maneh agama Islam saha supirna lain naon hubunganana jeung agama jawab sia tauhid teh dulu ampun ngaran mobilna naon PO warga baru jadi nu ditanyakeun teh supirna abang sadeli lain berarti can tauhid sia Pak Haji Maman lain Kang Ade Teler lain Sarman lain Kang Dayat lain Palili lain nganu harti teu tauhid sia nasaha atuh taluk usup heueuh naha da tatangga aing wanya tauhid di jelema teh tauhid kaget kung nirakan ningali kaget kung nirahan ningali wong jelek masyarakat itu tidak walanya wong jelek teh nya kanu goreng atuh ya siapa namamu hei wong jelek naon wong bergud goblok aya naon wong teu pararuguh sahanggaran di mana rekam mana sampean lah naon bejaan nunungan aya orang asing euy begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya nah eta anu jangkung jiga benajir buto kakuring tamanna mancung atuh kuring mah lamun ieu anu diiket jiga kopi anan kopi pahit teh mah alah ampun datan nirata ngademan wupa kulingan rana datan nirata ngademan wupa kulingan rana wah wong bagus tuh kadunungan dewek menyebutnya teh wong bagus ada kumarupa jelema mah siapa namamu ngaran kula Abimanyu saking ngendi saking kubutuh jempes ya Yahudi
dikadek sia aing kemana ya karep abi maju iya saking nyata saking ku butuh teh pangna kikieuan teh jempe sia ngonyang montong pipilun ngomong sia dibja kaula teh rombongan ti Amarta ti Pringgandani ti Astina ti Mandura abdi teh salaresna rombongan nuju milarian acara dek ka mana dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan pakaian obat-obatan leuteun jeung sajabana nyata kajama anu keur meunang musibah cing aya obat goreng patut eueuh alah itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa dahareun pakaian jeung sajabana wayahna anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan hancur wayahna kudu ngurilingkeun kaula nu rek nepikeun ana PHP-keun ka kaula kabeh gadegan kade apaan amanat mah kudu ditepikeun lain amanat mah ulah di PHP-keun amanat mah kada didugikeun tong di PHP-keun iya beak seru aja yang PHP hayam keulang iya dan nu rumah sia mah joleos ya tawaka tuh iya mentah heula ongkos atuh ka indung maneh nya jadi penta geus milaan nya kaula muarek mihapekeun amanat kaula sanajan sakumaha piripuheunana tetep dek ngeureuyeuh nikreuh lamun kitu sabagian keur kaula wah nyiagan sabab ieu teh wartos teh sanes mung ukur ti saurang tapi anu mah jadi kanyataan seueur mah pia gan kadea nya aya mah pia teh naon wadah surat map atau nu kitu mah ari maaf mah di mana urang boga kasalahan geuning maaf euy maaf atuh tama maaf di mana ngahuapan budak atuh tama maaf umur nu nyambung dek dipasrahkeun ka kaula moal bisa dibikeun nuhun dibikeun dina harti maneh bakal balik ngaran nganung harti hayang saling hareupan jeung kaula initna Abimanyu ti nagara Tegalara Tegapati keur kapentingan nagara jeung bangsana iya apa kon wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kwelanang aji mulati tegakan jaya ayo Suramrata Jaya Merata nyaka sabuk lantatu adu telu ampar tiga maju haling kepung siap puji sepot lan bebeja kaua Prabu Baladewa aya nu ngahalangan jalan sae lan kena cukup urang singarepan digadil sia koing eta sihungna begu itu gitu mah nya geus bare gambaran begu geras beheung begu nyingkah maneh his teh agan
Salamet cepot bunga kaula aya numelaan saha Kakang Gatot Subroto kamana karepe ngomong teh Juragan Gatot Kaca iya lu di mana nah geus ka itu buru-buru bantuan naon tepang nanengeulan aing kabeneran ieu aya bola kutak di dieu coba jang aing disebut bala kutak dulu nah yang disebut bala-bala ayo ayana ya modal siap batur beunang euy di mana tadi dinya kali ngagoreng waduh ngeunah jigana nu kieu mah burihna euy oh alah dasar udang aki-aki uluh ayana geuningan ieu teh Bapak Panglima agan nuhun agan sawangsuna mah ai ditengeulan kitu heuglawan sakali-kali mah teu tiasa gelut wa teh agan diajar rumah ose boyot ieu teh urang ajar sia we alah kunaon bapak aing ngeluk asukan aing manggih suung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan teh mah kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh Bapak Bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan benar nangka nah are ulu aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai batuman agar waras siksa paham bura ngalunyak dihantem siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma
nepi ka kontan aing dorakati bapak. Aduh. hukum karmid. Alah. Yang nyan lain beja euy duh. Oh. Sok sia hayang nyao. Woi ya. Maju sia. Woi. 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 Anjir. Woi ya woi. Wah. Ada sing hati-hati. Wah. Lah iya kalah. Wah. Hebatna gelut jago aja gitu. Abang geus ahlina. Resep ningali buta datang ditewak leungeunna, dibalikeun ka itu, cokot dikitukeun ka dieu, atuh pukul blak. Kitu teng. Bluk. Bahasa dewek ngajong pamajikan gitu pisannya. Dabongan campelak atuh ka aing. Ana saya teh menyebutkeun pamajikan anu mana? Atau sama aya aing pasehat teh. Aduh. Amboy. Naon kadeu. Naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain. Aing teu ngeunah. Teu ngeunah naon? Pamadegan aing sia dileuwihan ku sia. Dulur aing tadi bebeja ka aing. Cenah rukun Islam aya genep ceuk sia. Sia teh ngaruksak akidah. Heh. Cing salamet silaing ku ayana agama. Ayeuna silaing dek neunggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Anu sabenerna sabaraha ke hayang sia atuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia what lu usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tak alah anjir. Woi. Luar biasa. Teka ciri eta gerakan euy. Tah euy. Tah. Ya anjir. Gerakan naon eta?
Gus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong ge lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan ka mana we karas yang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh weh hai nanti ya tuh weh wah ini atuh aduh ngena euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah watak ya kutuk wait with you up anjir what ya aduh what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up di domba kan ya up wah ya tersat ya kan iya aduh alah alah aduh alah aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing ala aduh anjing muruhan teu joleo situ kai
Silaka Gusti Allah. Kumaha bejana? Dulur lapur baraya beak. Sadayana pada paburantak. Anu ngulon, anu ngidul terbalik dek ka kaler. Wah, silaka Gusti. Ayo usaha di kidul aya hate di kaler. Aya kene nu kitu. Wis kena tihin pinasti kersah yang wedi. Wis kena tihin pinasti kersah yang wedi. Ae nepi kaki kejadianan pasukan awut-awutan wala dia balad tamtama paburanta nya naik kakara mangi musuh anu sakieu beratna dulu urusan rea sadaya-daya Gusti. Luar biasa eta budak ngora. Katurug-turug eta ngaran Gatot Kaca datang. Memang eta aing apati angkatan udara. Teu sangka aing bakal mangih kaprihatinan luar biasa. Paingan Gusti wengi tadi abdi ngimpi ngimpi goreng Gusti. Sareng abdi teh meuni ngimpi dugul. Meuni asa di kieu nah eta ngimpi dugul. Ai nyaring di cabaknya we abdi teh bukan Gusti. Jadi kenyataan ngimpi teh. Haling kagok bae. Gatot Kaca. Sampean anu ngaran Gatot Kaca? Iya. Ngadoneangan untung tina enteng sia. Batur mangga haja. Melaan anu katalangsara. Nah samarukna moal melag dina ti koro sampean ngadaharan rejeki. Ladang ngebegal hak fakir miskin. Urusan aing. Hah? Ngedan namu. Gan. Naon? Ku abdi cicing sia. Kan naon? Ku abdi. Aduh. Ambiling sia going. Kadieu pot. Kan kadieu alim. Kadieu alim. Dawala abdi pamulikeun udu dawala. Gering si dawala mah. Kene ku abdi. Woi! Wah, hebat cecekelanana ieu mangkalu. Woi! 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 Maju sia. Kelo.
Pak. Duh, lieur euy duh. Mun cing durinya teh hulu aing bieu. Lumpat ka itu dengar juragan anom, ka dieu dengar ka musuh. Ka mana aing lumpat? Untung we deuh. Aya keneh ladang. Heuh. Alah. Hebat eta dunungan aing. Musuh ngarontok, kap ditewak, leungeun, kap nyeret ka dieu, dibawa ka dieu. Ngenyang gelesotkeun. Dupak wae. Alah. Hale.